Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang budiman, orang ngalajengkeun deui ngalogat kailani nya nutos lami pakum ayeuna urang ngalajengkeun deui kana bagian anu katilu. Ceuk acan ngalogat urang ngadoa heula nya mangga sarengan. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amin. Mangga urang lajengkeun deui nya sepados gampil urang pasian heula tandanya anu bade dilogatna. Anu bade dilogatna baris kahiji nya dua baris heula saparagraf. Wa amma awaluhu hamzatun jeung anapon ari anu huruf kahijina eta hamzatun hamzah. Sakitu atanapi wa imma jeung anakalana awaluhu ari huruf kahijina tinu bagian anu kadua eta hamzatun hamzah. Misla in fa'ala, mislan fa'ala, halna seperti wazan in fa'ala. Eta nahwu in qata'a, contohna seperti lafad in qata'a in qita'an. In qata'a fil madi, in qita'an masdarna. Wa ta'ala jeung wajan ifta'ala. Sareng wajan ifta'ala nahwu ijtama'a ijtima'an, contohna seperti lafad ijtama'a ijtima'an. Waf'alla sareng seperti atapna kana nahwu nya kana mislan fa'ala kayaknya seperti wazan if'alla nahwu contohna ihmarra ihmiraran. Sambungan tinu bagian kedua. Bagian kedua ngabahas anu sate acana ngabahas sulasi majid anu 5 huruf nya 3 huruf asalna 2 huruf panambah anu awalna ta ayeuna anu awalna hamzah nya urang katana we tinggal sarahna nya urang logat sarahna heula. Nah urang logat sarahna nu di luhur mah tadi tasriful izzina ayeuna kailani nya urang tandaan heula. Urang tandaan heula urang logat per barisnya per 2 baris eta anu di logat ieu heula. Wa amma awaluhu hamzatun jeung anapun ari anu huruf kahijina eta hamzatun hamzah. Hae annau usani ari jenis kadua minal kismis sani tinu bagian anu kadua. Kan bagian kadua teh kabagi 2 jenis kahiji awalna ta. Wa huwa nyaeta ari jenis kadua tinu bagian kadua alladzi eta alladzi anu tuzadu ditambahan fi awalihi di awalna eta bagian kadua teh alhamzatu naon alhamzatu hamzah. Jadi ditambahan hamzah di awalna. Walahu sarang eta tetep pikeun jenis kadua naon usani
minal kismisani salasu abwabin ari tilu pirang-pirang bab. Nah, sulasi majid bagian kedua anu awalna hamzah aya tilu bab. Awalna huruf hamzah. Al babul awalu ari bab kahiji minhu tinu tilu bab. Bi annal in fa'ala bi anna itu babnya lepat tulis ya tanya aya lepat cetak gitu ya lepat cetak kedana bab itu ya di payuna babnya bagian kedua jadi babul infa'ala itu salah cetak ya orang kiriannya dah nah itu salah cetak jadi kedahan namanya teteh sanes bianna tapi babul ya. Al babul awali ari bab al babul awalu ari bab nu kahiji minhu tinu jenis kedua bagian kedua tinu anu awalna hamzah huruf kahiji hamzah eta babul infiali nu kahiji teh bab infial wa qaidatuhu ari kaidahna ari aturanana eta bab infial fin nakli dina mindahkeun ilaihi kana bab infial antazida eta yen ta anjeun nambahan antazida eta anjeun nambahan pi awalihi di awalna sulasi mujarrada di awalna tanya di tambahan atau nambahan di awal nanti al hamzatal maksurata karena hamzah nu diharakatan kasroh wanunan sakinatan sareng anjeun nambahan nun sukun ba'daha sabada hamzah nu diharakatan kasroh takulu anjeun ngucapkeun pimisli fa'ala dina samisal wajan pimisli fi liin fa'ala dina contoh fi'il wajan in fa'ala takulu anjeun ngucapkeun pimisli fa'ala dina samisal fa'ala eta in fa'ala anjeun ngucapkeun kana wajan in fa'ala asalna fa'ala jadi wajan in fa'ala ditambahan hamzah jeung nun di awalna bi ziyadatil hamzati wa nuni ku nambihan huruf hamzah wa nuni sareng huruf nun fi awalihi di awalna kama seperti halna seperti perkara takulu anjeun ngucapkeun pi nahwi dina contoh koto'a lapad koto'a dina contoh tina lapad koto'a in koto'a anjeun ngucapkeun kana lapad in koto'a ya anjeun ngucapkeun kana lapad in koto'a ana wajan in koto'a nya orang teraskeun nah orang teraskeun cirian heula nya ada wih deui wih heula ame gampang sih mun di dieu lah nah in koto'a orang kasih ciri heula orang cirian heula apa di in koto ayahnya ayah di hati di cirian tilu baris ya maka tilu barisnya pinahwi koto'a dina contoh lapad koto'a lamun dialihkeun kana wajan in fa'ala jadi in koto'a ngucapkeun kana lapad in koto'a bi ziyadatil hamzati wa nuni ku nambihan huruf hamzah sareng nun wa huwa ari eta in koto'a teh fi'lu madin fi'il madi ala wazni in fa'ala ala waznin fa'ala dumasar kana wajan in fa'ala yan qati'u ari lapad yan qati'u eta mudhari'uhu fi'il mudhari'na tina wajan etina fi'il madi in qata'a ala wazni yan fa'ilu dumasar kana wajan yan fa'ilu in qita'an
masdaruhu lapad in qata'an teh eta masdaruhu masdarna bentuk masdarna tina in qata'a ala waznin fi'alan dumasar kana wajan in fi'al wa yusama sareng dinamian hada babul in fi'al wa yusama sareng dinamian hada ieu babul in fi'al dinamian teh bab in fi'al dinamian kana bab in fi'al. Nah, teraskeun ayeuna anu bab kadua nya. Bab kadua nya, bab kadua ya. Bab kadua. Bab kadua lah orang bereskeun bab kadua anu awalna hamzah. Al-babus sani ari bab anu kadua minhu tinu awalna hamzah eta babul iftiali bab iftial wa qaidatuhu sareng ari kaidahna bab iftial nya bab kadua anu awalna hamzah teh pinnaqli ilaihi dina mindahkeun kana bab iftial antazida eta yen ta anjeun nambahan pi awalihi di awalna fiil deh di awalna bab kadua teh al hamzata anjeun nambahan kana huruf hamzah wa antazida sareng yen ta anjeun nambahan baina fa fi'lihi di antara fa fi'ilna wa aini fi'lihi sareng di antara ain fi'ilna at-ta'a kana huruf ta anjeun nambahan huruf ta disimpen di antara fa fi'il sareng ain fi'il bimisli fa'ala dina semisal fa'ala ifta'ala kana wajan ifta'ala ifa'ala dinakal dipindahkeun kana bab kadua sulasi majid ya, bagian kedua anu awalna hamzah teh ya. Jadi ifta'ala bi ziyadatil hamzati ku nambahan huruf hamzah wa ta'i sareng huruf ta kama takulu seperti halna takulu anjeun ngucapkeun pinahwi jama'a dina contoh lapad jama'a ngucapkeun ijtama'a kana lapad ijtama'a bi ziyadatil hamzati ku nambahan huruf hamzah wa ta'i sareng huruf ta wa huwa sareng ari eta ijtama'a fi'lu madin eta fi'il madi ala wazni ifta'ala dumasar anu dumasar kana wajan ifta'ala yajtami'u ari lapad yajtami'u eta mudhari'uhu fi'il mudhari'na ibjtama'a ala wazni yafta'ilu dumasar kana wajan yafta'ilu ijtima'an ari lapad ijtima'an eta masdaruhu masdarna ijtama'a ala wazni ifta'alan dumasar kana wajan ifti'al wa yusama san linamian hada ari ieu teh ieu anu bagian kedua teh bab kedua teh dinamian babul iftial dinamian teh bab iftial wa yusama hada wa yusama san dinamian ieu babul iftial bab iftial ya jadi deui nya tanggung urang bereskeun we anu awalna hamzah teh ya udah susah ya udah disimpan di dia lah memang bari nah orang cerian deui lah cerian deui ya orang cerian sama dia nya ya bab katilu al babus salisu minhu ari bab katilu minhu tina anu awalna hamzah di bagian kedua anu awalna hamzah eta babul if'ilal bab if'ilal bitakhfifil lamaini ku ditahfifkeun dua huruf lamna wa qaidatuhu ari kaidahna eta bab if'ilal pinnaqli ilaihi dina mindahkeun kana bab if'ilal
antazida eta antazida yang ta anjeun nambahan fi awalihi di awalna fiil teh alhamzata kana huruf hamzah wa antukarrira sareng anjeun ngulang-ulang lama fiilihi kana lam fiilna wa tudghima sareng anjeun ngaidghamkeun lam anu sukun nya takulu anjeun ngucapkeun bimisli fa'ala dina semisal wajan fa'ala if'alla kana wajan if'alla bi ziyadatil hamzati ku nambahan huruf hamzah fi awalihi di awalna wa takriril lami jeung ku nakrir lam ku ngulang-ulang lam ma'al idghami di sarangan idgham kama takulu saperti halna takulu anjeun ngucapkeun pinahwi hamira di nasab macam lapad hamira ihmarra kana lapad ihmarra bi ziyadatil hamzati ku nambahan huruf hamzah wa ahadir ra'aini jeung salah sahiji huruf ra ma'al idghami di sarangan idgham wa huwa eta ihmarra eta fi'lu madin fi'il madi ala wazni fa'alla dumasar kana wajan if'alla yahmarru ari lapad yahmarru eta mudhari'uhu fi'il mudhari'na ihmarra ala wazni yaf'allu dumasar kana wajan yaf'allu ihmiraran ari lapad ihmiraran eta masdaruhu masdarna ihmarra ala wazni if'ilalan dumasar kana wazan if'ilalan wa yusama sareng dinamian hadza ieu anu bab katilu teh damian babul if'ilali bab if'ilal masa kitu lah mudah-mudahan aya manfaatna.